nya ari urang-urang makan narik napas keluarkeun napas nya kadang makan aya henteu ingetna gitu aya henteu ingetna lamun ti tajong kakara inget astagfirullah nya ti soledad innalillah nya jauh ku monyet astagfirullah inget alus eta ge mantap zikir berarti eta teh nya etanya inget ka Allah. Bahkan au dzikri tahlilin wa dzikrul khaufi min ghairi tahriki sifah tadawala. Di urang mah teu pati berlaku dzikir la ilaha illallah praktekna teh nyaeta sapertikeun nu aya dina ieu kitab. Tadi sapertikeun ngucapkeun lafaz Allahna Allah Allah akna sing jelas lamna aya tasdidan bisa di summal mudin summal mati tahtu Allah Allah urang mah keur nalkinan kolot oge Allah Allah nya data apal teh nya juga nama teu pernah ngaji ari sugan ngucapkeun Allah teh kitu Allah 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 tah kemah bisi bade nalkinan sanes kaduakeun sing maraotnya sing jelas hamzahna Allah Allah bisa di make tasdid Allah Allah lamna dipanjangkeun Allah Allah dikali Allah Allah tos aw dzikri tahlilin atawa maca kana dzikir la ilaha illallah kurang kosok dzikir la ilaha illallah kosoknya utama nama lamun tas berjamaah dina wiridan ngan urang mah tara merhatikeun teh asal nyebut la ilaha illallah la ilaha illallah kadang masuk gitu kan padahal dina zikir teh aya tata carana dina kitab ieu mah termasuk gerakan-gerakanana oge timimiti summa fauqus sifah lahuma barzahin fastakmila keur ngucapkeun la nage la ditarik ka luhur la ilaha kagigir kanan ilaha illallah tak kitu nya dina kitab ieu mah berarti kieu la ilaha illallah la ilaha illallah urang ge sok ningalinya di batur dina TikTok urang mah nya ari ulin ka batur matara ya la illallah eta teh sapertoskeun lamun aya nu kitu teu kenging dicawad mah ngan ku urang teu kenging diturutan naonana bacaanana la ilaha orang masing jelas we la ilaha la nanti kenging jadi hamzah tadi la teu kenging jadi la tapi la panjang dalamun la jadi aya hamzahannya la illallah nya sae lamun teh mah huruf-hurufna aya la ilaha illallah dina masalah bacaanana la ilaha illallah teh kenging jigana batur ge itu naon ulama jigana saya nurutannya urang teh la illallah naon eta nya naon teh keur urang nya beda keur batur mah nya batur mah bisi hatena ari urang mah kan keur la ilaha illallah la ilaha illallah ni peropak menang sabaraha la ilaha illallah kadang gitu kan gitu tah urang mah utamakeun dina masalah lafadzna heula perbaiki masalah gerakanana bade mangga henteu we teu sawios bade diajar la ilaha illallah la ilaha illallah ngan kulantaran di urang mah teu galib pang-pangna mah teu apalnya jadi lamun aya nu kitu teh kelak ajaran anyar beuteung teh padahal jelas ajaranana aya dina kitab ngan mungkin kitab ieu can pernah diaos ku urang da urang mah boro-boro ngaos kitabnya
teu purun ngaos kitab teh. Ieu ge pedah we kabuka gitu dalam teu kana hancamah. Jarang-jarangnya sanajan kitab salomari ge sugan unggal poe dibukaan hiji-hiji henteu anger we dibuka teh pas naon, pas butuh atawa pas bade diangge. Ngan setidakna ari aya mah kitabna tiasa dibuka gitu. Au dzikri tahlilin wa dzikrul khofi atawa zikir teh zikir khofi, ari khofi teh samarnya, zikir anu samar. Zikir anu samar teh ayana dina hate, ari lisan mengobrol ke naon mah ngan dina hate Allah 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 Allah. Besok orang gitu kira-kira. Besok gitunya. Besok alhamdulillah. Teta pangutama-utamana taat ka Gusti Allah teh nyaeta zikir bade kulisan bade ku hate. Duh bingung orang teh poe ayeuna ibadah naon ya? Bisi aya jadwal ibadahnya di luar salat. Kan ari menu mah aya jadwalna, ayeuna jeung jengkol, isuk jeung sayur gitu sok aya jadwalna. Keur saur teh geuning, isuk jeung naon ya buka. Nah, kan sok terkadang bisi dina ibadah, isuk ibadah bagian naonnya. Tah bisi kitu pangutama-utamana ibadah teh zikir ka Allah. Tinggal Allah atawa la ilaha illallah bade kulisan atawa bade ku hate. Kerepeh teh dikir sae namanya, tapi ari boro-boro orang mah nya minimal atuh sapoe sakali mah urang teh ngucapkeun la ilaha illallah nya sakali mah teu kenging kosong teuing. Eta teh pang nama lamun salat sorangan assalamualaikum assalamualaikum beres nya sok aya bahasa likum leos nya minimal sabada assalamualaikum teh la ilaha illallah sakali mah atuh tuluy baca doa naon ibu Rama dan teu panjang ieu jeung geus kata lalarnya Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Eta teh pentingnya jalma anu tara maca eta tara maca doa ngaduakeun kolot eta teh aya ponis pakir teu pakir harta ge pakir hate bingung we karasana tehnya duit mah loba tapi ieu hate mah asa rupek. Naon sababna? Sabab aya nas teh atuh katerangan anu nyebatkeun lamun budak teu pernah ngaduakeun kanu jani kolotna maka budak eta teh dipastikeun pakirna. Urang mah loba duit, pakir hate atuh urang mah hate ge bunga. Berarti istidraj ada napi panyungkun namina teh. Mantap usahakeun nya sagalak-galakna ge kolot lamun teh mah kolotna galak keheul ieu ka kolot teh usahakeun sabada salat mah doakeun. Teu bisa bahasa Arab teu katalar nu bieu bahasa Sunda we atuh. Era can ada aya kolotna ge gigireun dina hate atuh nya retegkeun. Nu penting naon? Doakeun kolot sabab eta teh kunci ka beungharan. Teu beunghar dunia ge hate mah beunghar tenang geuning sok aya jalma teh nya hartana mah teu pati aya, bandana teu pati loba tapi katingalina teh tenang we hirupna teh. Tah mungkin wae tina naon tina balukar ngaduakeun kanu jadi kolot tatimmatun. Sediajan ditutup pilih aya pertarosan bebas sok naon we nu ditaroskeun. Malah iya
keun ari moal aya mah kan kieu pangnasok naros bisi aya nu naroskeun teh kahiji tugas di manaeun nya deudeuketanana ti desa. Nu kadua bisi teh mah isukan jaga ngadakwa geuning teu ditepikeun ilmu teh. Aya mah geus ditatanyakeun tapi eueuh wae nya. Kayak dibalikeun ngadakwana teh bongan teu nanyakeun gitu. Tinggal kitu. Hari daya mah alhamdulillah. Cekap panginten kantun tatimatun. Salamar deui. Sakitu anu biasa didugikeun mudah-mudahan ajeng manfaatna hapunten tina sadaya kakirangan oge kalepatanana ditutup ku doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalam.